ketika Allah tos ngerasakeun dengan iradahna teu aya nu ngahijab, teu aya nu ngahalang kana kersana Allah, teu aya anu matak ngahalangan kana kudrat iradatna Allah sesuai dengan anjuran mantena innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun terjadi maka terjadi. Rasulullah diisrakan dimirajkan dengan waktu sesingkat apapun punten-punten sanes isra ku anjeun sanes mi'raj ku anjeun, tetapi Kangjeng Rasul diisrakan dimirajkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya urang ngagolkeun nampina teh iman. Kang Haji cenah hayang kaharti ku akal hoyong katarima ku logika mangga. Da ieu teh disebutna teh khariful adat. Janten anu lungsur dina adat kebiasaan. Da Kangjeng Rasul a'udzu basyariyahna sami jawi kawasura. Sok mapa sok tuang jeung sabangsa. Ieu disebut khariful adat. Ngan akal urang lain teu narima, ngan akal urang leutik teu injal narimana. Itu. Kan urang yang contoh besok kahartikan. Model urang tubuh apa kumaha leumpangna sireum seperti kunaon. Lamun aya sireum leumpang di tubuh rek kuning kajebrot. Teuing sabaraha poeun, teuing meakeun waktu sabaraha lila. Ngan hiji waktu kabeneran urang tubuh kaluar di imah bari mawa motor make jaket. Kabeneran anu make motor make jaket eta jalan rek aya tujuan ini kajebrot. Ngalibat di tubuh kana tangkal rambutan anu pinuh ku sireum sabab kelemahan buahan. Sireum murah kana eta jaket tukang ojek. Akhirna sireum nempel dina jaket tukang ojek. Gini tukang ojek kajebrot punten eta sireum moal meakeun waktu bukulana. Eta sireum moal meakeun waktu mingguan. Eta sireum moal meakeun waktu popoean hanya dalam detik jam sireum geus nepi ka jebrot. Naon sababna? Da sireum ngilu nangkel kana jaket tukang ojek. Ketika Kangjeng Rasul a'udzu basyariyah sami kawas urang tetapi ketika Allah mengkagungan skenario teu aya danten halangan kanggo Allah ngresahkeun dina hiji perkara. Ieu teh buahna kanggo urang sederhana ibu, nahnul mutabil wallahul muqtadir. Al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia hanya punya rencana, urang ngukur boga kahayang, tapi takdir Allah mencatat jawaban. Ketika urang ikhtiar jeung usaha didorong doa kunaon pamenta teu aku jeung kahayang. Wallahu biman wasamallahu laka. Urang kudu ridho kana pamer ti Allah Subhanahu wa taala sabab eta terbaik kanggo urang sadaya. Kitu. Janten ulah suudon kana keputusan Allah. Urang mah sok boga sangka ngaran ijabah teh menta isuk dibikeun lohor, menta lohor dibikeun sore, menta sore dibikeun peuting, menta peuting dibikeun isuk. Rarasaan ijabah teh nganggo lebah tinggi. Padahal hadirin sadayana nu ngaran ijabah teh kadang hiji ku Allah digantikeun ku perkara nu lain. Model contoh kieu urang tugu ngadua ka Allah. Ya Allah, abdi teh hoyong motor Yamaha pangbutuhna. Kunaon Yamaha can kapiboga, kunaon Mio can kapimin. Cobi kang urang wekeun heula kana keputusan Allah nu urang teu terang. Kumaha upami ceuk Allah teh kieu. Hek bae motor leunteuh ku kami dibikeun, ngan ku kami dibikeun jeung geuringna. Geuring maneh lilangna 3 bulan. Berobat sapoe biaya 1 juta. Punten hadirin sadayana, ketika motor leunteuh nagong dina golodog, kekuatan anu kudu dilupoe sabab dijual deui jang berobat ka dokter. Makana Allah langkung mulingan tong maka hayang motor Yamaha pangbutuhna tah eta we sehat heula. Naon sabab jang naon motor leunteuh, jang naon mobil gini lamun urang dibere deui. Sederhanana kieu we heulaana. Motor leunteuh, mobil leunteuh, ngan kudu teu dan upah mobil leunteuh kita geunah bari dikek turun-turusan. Nah maka ceuk Allah teh sehat heula. Di mana-mana geus sehat ku kami dinikmati fasilitas jeli, fasilitas soja seperti tadi pupun Ali didugikeun. Allah mere perkara nu ka urang teh jeung fungsina.
dalam panon ku Allah dicopot fungsi ningali tengeunah tong borong ningali versi peleh versi mana ge tengeunah teh ceuli lamun ku Allah dicopot fungsi ngadege teu aya kanikmatan pangapunten maka ku Allah rek kadang digantikeun kadua kalina ku perkara nu ku urang tara dipentak atawa jarang dipentak da urang ngahaja-haja ngadumah di kana rada jarang. Ya Allah begraskeun panon abdi jang ningali Al-Qur'an, ya Allah begraskeun ceuli abdi jang ngadenge panaosan urang mah nu digeudeurkeun di bageula warjubni. Nah makanya ketika ku Allah ngaijabah doa teh dialih fungsikeun tah panon jeung awas ningali tah ceuli jeung awas ngadenge makana punten nikmati perkara nu parantos ku Allah dianugerahkeun. Ada Kang Haji abdi mah mampu, Kang Haji abdi mah bisa, alhamdulillah. Ngan sakira-kira mata janten reksa kana diri janten ruksa kana raga meuni keneh nikmati anu parantos aya secara sederhana kita. Ulah maksa-maksakeun diri beda tetangga meuli mobil weuteul kapanasan manehna da cicing harapeun knalpotna ceuk manehna teh kira ge mobil ngiridit aing ge bisa nyok mobil weuteul ngiridit angsuran unggal bulan ngiriditan unggal bulan angsuran punten-punten akan mobil weuteul akan isukan lunas pageto akan maut mobil weuteul akan ditumpakan usaha ku pamajikan jeung salaki anyarna akan mah di Bangalajo ada pentangkal kalapa yo Allah siap mobil teu unggal bulan aing kang kakak nyetoran unggal bulan aing diberi kukiritan geus lunas mah ditumpakan ku si eta akan ngalukur lalajo kana pentangkal kalapa akan rek ajujurigan teu buka kuota parodi pada itu punten awewe bakat kubur hal masyaallah punten ibu bakat kubur hal luar biasa ditungtung curug tapi katungtung bunuh emas hungkul awakna emas hungkul remel perhiasan luar biasa hampura ece isukan ece maut emas ece pindah kasaha kapamajikan salaki ece anu panganyar ece mati bakal lajo anu pentang amalan ieu alas yang mas aing kaonangan para dina ginding kerajaban para dina ginding kamuludan para dina ginding ayeuna mapina kata tanah aing euceun anu kulalayo kana puntang malani rek ajunjuri dan sarwa uloswa di itu. Maka ketika Allah masihkeun itu adalah yang terbaik ulah putus asa tong eureun menta jeung aduhan ngan kadang urang teu sok teu bisa ngabedakeun mana menta mana nanya mana curhat ka Allah sok aya jelema teu ngarumatin kieu. Ya Allah, hari abdi guru kumaha, eta mah katanya pangeran. Hari abdi nujuhan kalau mingkeun kagorengan salaki, ya Allah, hari salaki abdi rarek kawinna. Ya Allah, hari salaki abdi rarek bageuna. Rasa teh mah teh bageuna. Salakina sarua mah ya Allah, hari pamajikan abdi kumaha numeana. Curhat ka Allah, teu anggeus dina rumah, di kana Facebook teh. Atuh tetangga nyalamun kabeh berkasih di pamajikan ada Facebook kararekan. Ketika minta ke Allah baru-baru begitu abdi mah ngaminan dina ngaminan sok camplak kadang-kadang jelema ngaminan kumaha teh bari dijeunna teh kuku geuning camplak amin ya Allah amin ya Allah bari dijeunna teh kuku beres dijeunna teh kuku dijeunna teh amin ya Allah camplak kadang-kadang teu kitu bari ngadongengkeun besek rajaban amin ya Allah amin ya Allah mereka ya bantu atuh komo we amin ya Allah kalau yang besek nak atuh komo kabagean amin ya Allah am besek biasa we no ribuan. Jadi ketika orang nuhunkeun ka Allah orang minta ke Allah Allah memberi itu adalah yang terbaik ka urang itu adalah yang terhebat kamu urang ikhtiar yang usaha kau eureun ngaduna minta kau eureun ngan ketika Allah merek itu adalah bentuk anu terbaik kamu urang sadayana ulah sok dieueun kudu eueuh ulah sok bangga kudu aya sabab eueuh jeung aya lain urang nu boga urang mah ala qadar cicing dina la haula wala quwwata sekadar
Jadi dia dua pasang yang begitu indah antara hakiki jeung majazi, antara hakikat jeung syariat berjalan. Kumaha Allah teuing ada lain kaum Jabariyah. Nyunggulkeun teuing masalah majaziyah ada lain Mu'tazilah. Urang mah kana hakikat percaya syariat dijalankeun, diberi we kumaha Allah we salah. Kunaon maneh tara usaha dari rezeki mah diatur ku Allah teu usaha geura pada we salah kasih. Tong diseretkeun deui eta salah kodat keputusan kepastian tapi sabab biasa rek mah urang teu aya perjalanan. Kumaha Allah we maneh kunaon orang ngaji eta urang mah ditakdirkeun tara ngaji ku Allah. Hari maneh kunaon tara salat eta ditakdirkeun ku Allah tara salat. Hari mana kunaon tara puasa takdir berarti tara puasa karajaban komo rajaban tara bisa ditakdirkeun geuning kana da amal benua takdir pisan. Lamun aya jelema teh urusan jeung Allah we teu kentak entos karunya dulu. Lamun aya sareng perkara teh kumaha Allah ngaleungkeun majadiahna bawa ka gaduh ajakan adong ngobrol di dalam rokok 2 batang dari kopi setengah awang kok dari gaduh teh keur ngawangkong konyol silana di lokal jeger goblok Indonesia teh wartoskeun takdir ti Allah dan nya eta urang ngaleungkeun ulang ngicalkeun urusan sababiyah sabab memang sababiyah itu adalah perjalanan urang sareng kamanusiaanna ngan kajeut keputusan adalah aya dina takdir Allah ketika Allah takdirkeun itu adalah ladang yang terbaik itu adalah ladang yang terhebat. Dina antawis ayeuna jawaban sederhana takdir Allah teu sesuai dengan hayang urang. Urang tubuh poe ayeuna teu ngahayangkeun pareung listrik tapi ku Allah hakikatna dipareungkeun majadiana PLN mogok beak bensin tidak. Nah, makanya tidak sesuai dengan keinginan adalah planning urang tetapi binisi berwujud dalam takdir Allah Ta'ala. Namun hal perkara nu diterapkeun maksimalkeun, namun perkara nu dijalankeun sampurnakeun, tetapi ketika Allah meparingkeun itu adalah ladang yang terhebat, itu adalah ladang yang terbaik, nikmati, syukuri dan lain sebagainya. Dan dina pola hidup teh lain salah aturan tapi kadang kurang salah nempatkeun aturan. Contoh ieu punten. Model euceuk kabeneran di imah teh genteng bocor. Teu sawios da aya hak jeung kewajiban nitah salaki pangamekeun genteng nu bocor. Ngan beda kadang sok salah nempatkeun dina miwarang dina nitahna akhirnya dipasean. Contoh, salaki datang ka imah, geket geus dilaan motor geus dipaehan ku ibu sambut heula cara akan wilujeng sumping di bumi dinangtos dina padamalan capek luar biasa maka ayeuna makan tur istirahat bilih bade lajeng tuang atuh sang parantos asal sareng leungeunna bilih bade ngopi heula mangajieun kopina bilih bade menteh heula mangajieun teh nahaka ieu teh lokawan ieu teh manis tong menta teh dewi da mata kan akang mana lesoneula siraos salaki bea rokok 2 batang salaki bea kopi 1 gelas nami euceuk nyarios akang naon diminum panuhun upami tos salse dina istirahatna tos cekap dina lesone hari kitu kinten resah aya panglereskeun genteng anu bocor manawi ieu genteng bocor tos diulinten celak deui atuh mamah teh basuh piuhur ti anak bapakna. Nah salaki teh bakal ngeunah ngomekeun gentengna teh sabab tepat jeung nikmat. Tapi lamun ieu awewe ditah ka salaki teh tarajo teh salaki motor can dipaehan geket can dilaar geus popolotot tarawang kakok bari melakang kene jeung pamajikanana ari sia ka mana wae ngan ngablu wae itu genteng bocor geus dilupoe sakawekeun pamajikan kita seperti itu salaki langsung naik kana surunan kan ari sugan aing teh gaomekeun diluan cuma naon sababna da tempat jeung nempatkeunana anu teu meurna jadi lain hati euceuk teu meunang nuntut ngan beda dina nuntut anu kedah aya raos jeung nikmat kitu salaki ka pamajikan sarubaha kan dan ngaji mah kudu saiman man pangdamelkeun kopi
kunaon kopi candaikeun data ulah waka amak-amakan kan ieu masa menit kopi telat cuek jeung putu joget di buruan 2 menit can datang senok jeung garpuh ngalaya 3 menit can datang suhunan di ruang punten kaombol pamajikan kunaon kopi telat datang si horeng pamajikan keur ngurus anak 3 ripuh sorangan nu gede hayang balon ngaberi ke tukang balon teu kaberi da make sepatu roda atuh gila ngaberi ningan teh beres tukang balon kabeli ka imah ge pangais bungsu hayang mesel bawa ka mesel beres ngobehan pangais bungsu tina gigi si bungsu ngawelu painan kopi telat datang da pamajikan riweuh ngurus anak anu 3 kitu da urusan pamajikannya bang pagawean dari lamun pamajikan akang yang undang-undang anyar akang riweuh lamun cek pamajikan teh kieu akang poe ayeuna mah urang yang undang-undang baru maksudnya khusus hari ini spesial timimiti bentak wayahna akang anu nyamuk akang anu gegero akang anu nyeusuhan udah kabeh asuh nu 8 keun bae ngojek ku mamanglah asli nama mungkin kena ngojek daripada urus anak udah 8 dan kadang-kadang salah gini aja kabeh-kabehan budak teh leungit budak-budak salah kita kerudu da adapun di angimah pamajikan tas nyeusehan rek moekeun pakaian katingali nase salah gina jeung pamajikanana akang naon BHP ulah budak sakedeung kabeh rek moekeun pakaian ketenernya budak pendidinya di mana sih teh pendidinya tener anak berasbak budak teh akan ditenuh anak berasbak di PKPA budak pusaka beres mau ikut pakaian punten aja pamajikan datang di nanyakeun anak leungit anak teh akan ada budak kamana oh da di mana dieu sih teh ayeuna Joni sadari tadi di tempat teh budak geus nangkarak di MCK kan teh matakan pertentu seorang wanita memain hitah jeung fitrah na didinya rapekan dina barang gawe cek abdi ge minang diobrolkeun awewe mah mandalapan anak kaasuh kabeh bahkan pagawean di masiki dina waktu nu saluar kagarap bawe mah kabeh nyeusehan gegero ngistrika ngagoreng tempe nusuan budak da apa kabeh bawe mimiti nyeusehan dajelon kada geroheun ngomong saya kana istri ka ngeng tilu tah nyeusehan gegero ngistrika dajelon kada pun ngagoreng tempe seragam pun seragam keur ngagoreng tempe udah nu bungsu ngadan aya nyusu da awewe kan isaha kaluarkeun jalan-jalan tukang nya burayon bro teh budak kan daerah indung dan ngagoreng tempe udah nyusu jadi masalah jalan dua anak kan serangkan saya udah nyusu jalan ngan pedak udah teh dari nyusuna ngahulang nah ajeuna susu indung aing jadi rasana naon pangset aya hasil aya kesedah ari pelobah pangset mah kaarti kan pamajikan keur ngagoreng tempe kompor gas burungna gede otomatis kelek pamajikan mesan ketika kelek mesan merucut ke anak otomatis disantok ku budak aku robah tina Indomil jadi Indorek naon Indorek teh Indomil rasa kelek maka awe merisa saya kana susuhun saya kana gerogeun gajelon kana istri kaeur barang gajelon ka dapur riweuh teuing ayeuna panggili ari tempe disusuan ari budak digoreng ae maka seorang wanita begitu luar biasa kadang-kadang subhanallah bahkan awewe maka kadang-kadang duit oge nukur ka titipan mah ieu duit 50.000 awewe boga duit gocap bisa laki mah hari ini kan tiba beberang ke salakina mah meli udut hari duitna udut tadi coklat deui 25.000 tanya kan jeung budayana do hari duitna ngata deui we coklat deui 20.000 naleun pamajikan nepak tarang ya Allah duit 20.000 dengan kejo kudu ngabri segala ayat dimimiti datong sepat gabus tongkol trijabrik trigunung tridicapar tridipikok tridimoheng kabeh dua ayat
sama dilupa uang hujan dia sama tarasikeun mah ari lalap mah gampang dari batak dina galengan walang geni jonge antaran beureut antaran meong antaran bueu bubukeun kabeh aja sayur gampang sayur lodeh beres sayur lodeh aja bahkan aya sayur nu paling gampang pisan dahar mah sayur asem anu tilu poe cari haneukeun asa bener salah deung sangu kudu ngabring budak kabeh nu dalapan jajan punten da ayeuna mah jajan barudak teh kan di asong-asong kana lawang kantor di daerah Sudan babuburan totet-totet unur totet-totet torojo tahu bulat unur torojo tahu ngaripuk tahu gepeng tahu muriang karaya ngabring tukang jajan jam 2 paket geus nako bina kolodok kan udah ada ngajah teh paket enak rasa teh gue tongkoh ngaran ngajut tapi ayo we udah mamajikan jam 2 teh geus lawan paket gimana ya jam Shopee bayar jam 4 teh geus duduk deui paket pandieu tas dibayar bae gitu teh dimana ya jam Shopee bayar di denge-denge eta pamajikan nganyutna teh ngan hayu berarti si Shopee kabeneran boga tatanan ngaranna si Shopee tukang bala-bala daya taruhan jual amok kan Shopee eta Shopee kan saeuleut enak cenah haji ieu ari nganyukeun ka pamajikan teh saya teh bebejalan tahunan nu lieur bayar mah jawab sakina cenah eta si Shopee teh jual seuri ari kang haji cenah mah nya ya bala-bala dianyukeun tapi da heuh cenah Shopee mana atuh eta mah lain Shopee abdi kang haji ari kitu kang haji mah cenah teu gaul bohong edan teu kan ajeungan disebut bohong tukang bala-bala teu gaul cenah kang haji mah ari kitu kumaha eta mah si Shopee pamajikanna nalajana anu ngabesa di aku laku cenah boga anak Tokopedia kemarin Kredipo dari kami mata urusan nganyuk tong linglang pamajikan hidup sorangan punten-punten yakeun bae itu puluhan pagawean anak cek abdi subhanallah bahkan abdi emut kapungkur saurupun bapak perjuangan wanita itu adalah memang super luar biasa ada duit deui lain masalah teu meunang nuntut hakna ngajalankeun kewajibanana kadang-kadang adalah salah penempatan anak itu secara sosial kehidupan kurang model kurang yang harus ke Allah nyodorkeun ka diri ka pangeran masalahna kadang salah penempatan anak gitu dari ngaran ilmu jeung amal maka punten palingan dina kitab Siratul Talibin sarah daripada Minhajul Abidin didinya dina awalan-awalan mukadimah kita disebut nanti hirup akobah tanyakan ngawa ilmu nanya dapat gedung jeung kawoga pak gedung jeung kamu ketika geus boga ilmu ngamalkeunana tetep boga jadi teu eureun tina kawoga sababna nu ngahalanganna sakata urang teh apal di baheula ceuk ajeungan man taraka wirdan bahwa wirdu jelema anu tara wiridan teh adalah bintang film kebon binatang urang teh apa antara wiridan teh adalah monyet apa di baheula ge tapi da tas salat teh bujur teh arah tas salat pun teh bujur teh aya rumah teh nyarojogkan berarti lamun inget ka dinya mah urang teu wiridan berarti urang teh nyomet kan mata urang tuku bisi aya nu sok bisnis monyet ye teu kudu neangan kaleuweung capek-capek teu kudu neangan kaleuweung riweuh-riweuh magrib ngeteng di emper masih di dieu inti pekurang saat itu wiridan kayak karunan daya tadi terimonya begitu teh ada apa itu assalamualaikum siap balik pun ternyata RT sana semuanya teh kalah karungan ternyata mah dek pengen lain monyet kalah karungan ternyata mah ajengan lain lain ajengan monyet karungan namun dari pertanyaan eta nu ngarunganana naon kan nu di karungan hati monyet ternyata karungan naon sabar adi si eta mah salat heula hati begitu adzan teh Allahu Akbar oh siap wudu salat ngan teu wiridan monyet adi nu tadi mah begitu Allahu Akbar sibuk dengan karung bodi neangan karung jangan ngarungan monyet gitu berarti kejadian aya lutung ngarungan monyet gitu maka obah tanyakan khususnya di masalah kepatuhan sholat hasil daripada Isra Mi'raj Rasulullah itu adalah terberat aja maka abdi ngemot sok aya kali sakabut palingan sholat disebutkan ibadah terhebat margina gini
upami abdi dibersakeun ku Allah aya taufik sareng hidayah kersa kiringan ngaos ka guru sadayana di antawisna masalah kasalanan atau nabi kabaganda atau nabi kanoletangan dikersakeun dina waktu sahriahan atau nabi mimonan lebet kana bab salat rarasaan salat teh geus bener ternyata dina waktu ngaji salat tetep loba omeaneun bukti salat adalah terhebat gitu ari urang mah pansaraga kana salat itu mencek babaturan teh ieu kan hayu atuh urang dial teh bisi kaburu urang kedawan rek salat heula sakudeung da bahasa teh seragam sakudeung kan salat tubuh golongan ngajawab kieu kedawan rek salat heula rada lila dan jangan sholat teh sakudeung kieu kan ditulis sakudeung nama ini ka masjid himahul malboro pan malboro mah teu diseuneutkeun dalam sorangan teu di dalam sareng masjid tuluy wudu da beres sholat teh kasampeur deui teh kang wudu teh berarti bener gancang sholat teh pak mong wudu kerajaan masjid dak edok naik ka mana lupa mata kade urang tunggu bisi aya nu sok sholat malam keneh make kalem sholat kakak jadi aman gitu nya tadi dina salat aja apa tadi sana di antawisna ketika ngajalankeun sholat oh ieu teh kieu seueur omeanna seueur kurang rapi keunana palingan urusan sholat adalah afwan agama ngajarkeun jeung merek apa sholat ibadah terhebat makana hapunten togodana tepat sawah mah milu kana sholat ngan sholat mah ejeu teu milu ka sawah contoh kieu lamun bener sholat milu ka sawah ketika jelema keur ngulangkeun pacul rek ditenggeukeun kana galengan pacul ieu di masjid tubuh ka kuping nu ada Allahu akbar lamun bener ieu sholat milu ka sawah eta pacul bakal mengkol kana tak lohor keun bae gawe mah bisa dikeureuh isukan kumaha lamun ayeuna kuring digero kana kapaduan tuluy mesep di sawah wae teu salat lohor teh kumaha tanggung jawab ka Allah pacul di kana tak-takkeun geuning bari kucul-kucul sea ka masjid rek berjamaah ternyata di masjid eueuh batur balik deui ka imam ieu lamun salatna milu ka sawah ku sabab salatna teu milu ka sawah Allahu akbar kagok aja lah jadi maknya ayah kagok nepi ka satengah tilu teu dahar nepi ka satengah tilu kagok kali satengah tilu teh hampura lain kala ka imit balik ka imah kala ka nyarane kana tangkal kalapa ngalinting kan sekudu dina lawat tangkal kalapa peledung datang angin leutik pan meunah datang angin leutik datang angin leutik mah meunah hiriwir asa dipepek sudah tangkal kalapa angin leutik leungit torojol angin gede kak guna kana naon guna kana tangkal kalapa urang di rumahan dakdek-dok dina kana hulu eta jelema akhirna pae kadingan kalapa teu lohor teu asar naudzubillah subhanallah min dzalik maka dina salat masyaallah ngomong kita Bandungan itu aja Bandungan itu ada